Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi netizen sadayana patepang dangu deui sareng capruk radionet dina konten dongeng Sunda. Anu dina danget ieu bade mintonkeun atanapi bade midangkeun hiji cariyos karya Ki Umbara nyaeta Dalem Boncel bagian kadua. Para wargi netizen sadayana simkuring tekenat kanuhunkeun kasakumna anu parantos manco oge tayang atana view kana video ieu sumawona anu subscribe, share sareng like kana videona. Cariyos anu parantos kalangkung tos dugi ka di mana si Boncel patepang sareng juragan kapala anjeuna merjogikeun badugal kanggo kudana. Tah kumaha cariyos salajengna mangga urang kawitan nanging sateu acan dikawitan aya nu bade ngalangkung. Cus Assalamualaikum Ki. Waduh, meni nuju ka tawisna teh nuju raos pisan ieu nuju ngaso Ki. Asep. Muhun siap aja heuyeut teh meni raos teh ge aduh. Hawana meni tiis jahaneut ngaso heula kita nuju macul ieu teh. Oh gitu. Tanya sep naon Ki meni bangun nu raos kitu? Nyoh nya siap ieu teh kamari teh incu. Mahanan bako, aduh meni asa ku pelem kieu ieu teh. Kakarekaan aki mah ngaroko bako nasi gak kieu. Asa meni asa jadi tampan ieu teh aki teh meni asa jadi ngora deui kitu. Nya da memang teu salah aki teh meni kekepan kamari teh panggih basa keur salat magrib ditajug. Nah ada aya namanya asa kalinglap aki teh meni asa jadi leuwih ngora kitu eta meureun tas ngaroko eta nya ngabako eta. Heueuh Sep, aduh da keceu meni asa jag-jago ringkas kieu meni asa jadi kasep, asa jadi tampan ye teh. Oh gitu. Eueuh, cek Kiki atuh naon eta merekna? Ieu Asep ye. Bako tampang cap tampan. Emang lagi tampan. Benar sekali. Bako tampang cap tampan adalah tembakau yang memiliki khasiat yang luar biasa. Menjadikan Anda awet muda, mengembalikan vitalitas Anda, menambah keyakinan diri Anda, kepercayaan diri pulih sehingga Anda semakin muda dan tampan. Bako tampang cap tampan dibuat dari racikan pilihan tembakau-tembakau yang asli dari alam Indonesia. Dengan saus yang dibuat secara higienis, modern, dan futuristik, membuat bako tampang cap tampan bako yang tiada duanya. Bako tampang cap tampan membuat ketampanan seperti tampang. Aduh, Ki, ya dah abdi matos seep 2 lintingan tapi asa biasa wae gini ieu teh atunya. Can karasa kitu hasiatna. Iya tuh ya Asep masalah makanya ada lain di isep unggul bako ieu mah. Mun hayang karasa mah hasiatna. Nah gitu kumaha? Heuh eta baca dina petunjukna geura dina bungkusna. Kudu kumaha cik. Oh, jadi dikeuman bakona dipake masker. Heueuh Asep kitu. Aduh.
mangkuk saminggu ti harita si Boncel geus aya di Cianjur. Cicing di bumi juragan kapala. Demi gawena saperti keur aya di kandang wosi, ngarit jeung ngagebeg kuda. Ayeuna mah awakna jadi lingsig, teu kurang dahar jeung tara aya nu nyiksa saperti keur di lemburna bareto. Selang-selang tidak ngarit jeung ngagebeg kuda, sok digawe di dapur, sagawe-gawe tara kungsi di utah-etah deui. Singer pisan, tiasa titip diri sang-sang badan, tur dipika asih naker kudununganana, sumawona ku juragan istri mah. Sakapeung sok mapag putra dununganana nu keur sakola di sakola kabupaten, mang mawakeun sabak jeung buku. Ari peuting mun putra dunungan keur ngapalkeun, si Boncel sok ngaregepkeun sarta sok nangetkeun pisan kana aksara-aksara. Malah mun putra dununganana geus mah ngapalkeunana, si Boncel sok dipapatahan hana caraka jeung sok sinan ditulis deui. Lila-lila si Boncel bisa maca jeung nulis aksara Sunda, diajarna getol pisan. Saban poe mun salse tina pagawean anu baku, sok ngadapang dina kokopan kosong diajar nulis. Hiji waktu juragan kapala sumping ka istal mariksa kuda. Dinar sorog Siradea aya merek aksara Sunda unina. Gedogan Siradea. Jol deui sumping ka istal si Pelor aya deui merek Gedogan si Pelor. Dina manah juragan kapala, tangtu putrana nu ngadamel merek teh, kaciri aksarana aksara budak, tuluy putrana disaur. Ujang, benang ujang ieu merek teh. Alus geuning. Sanes ama, kenging pun Boncel manawi. No bisa nulis gitu si Boncel teh. Biasaeun, da sok milu diajar ari wengi sareng abdi. Tidinya si Boncel disaur ku dununganana, dipariksa saha nu nyieun merek dina gedogan. Ku si Boncel diunjukkeun yen eta merek teh meunangna. Si Boncel harita dipiwarang nulis dina bangkarak. Jam paring. Sindang barang. Pager maneh. Dipecakan ku dununganana. Kabeh bener. Sarta alus deui aksarana teh. Isukan mah maneh montong ngarit Boncel. Milu bae ke kantor. Bawa map. Keun nu ngarit mah aliani. Saur juragan kapala. Isukna si Boncel ngiring ke kantor. Jadi ganek purah mawa map. Atuh ayeuna mah lain tulas tulis dina sorog, tapi dina daluang. Jeung sakur bangkarak dibaca dina rampa, malah sok disalin sakapeung mah. Lila-lila mah macana lancar, nulisna oge geus aksara jadi. Dina kerepot juragan kapala sok miwarang ngaguratan serat ka si Boncel. Mimiti namah ngaguratana teh sok emplog-emplogan, tapi lila-lila mah sanggeus sering diurukan kumaha matakeun kalam jadi alus. Malah terus namah lain ngaguratan wungkul jeung nyalin surat deui. Waktu juragan kapala diangkat kana patih didinya, si Boncel dipundut ku anjeunna supaya jadi juru tulis. Dina jadina priyayi kaciri ka temenanana, atuh nu jadi dununganana tamplok kapercayaanana. Malah waktu juragan asesor diangkat kana cutak oge, nya juru tulis Boncel anu kaselir jadi gantina. Jeneng asesor kaasup priyayi luhur. Lila tilila tina kauninga kapercekaanana jeung kapinteranana, asesor Boncel diangkat jeneng jaksa di Bogor. Tinaker jadi juru tulis keneh, jaksa Boncel geus ka utara nenggang ti sasama. Atuh teu matak heran,
menu jadi dununganana arasih nyaraah teh kauninga kuno ti payun kalempenganana. Dina prak ngaca campuran teu neng terege teu jiga paruruhan di katengah imahkeun. Ieu mah estu sieup kawas menak asli bae. Malah rea sobatna gegeden luhur bangsa Walanda tina bisa kabala-kabale. Teu mangkuk 2 tahun jadi jaksa Boncel nampi nugraha pangagung diangkat kana Bupati Caringin. Carita balik deui ke kandang wesi. Waktu si Boncel ngarit nepi ka sore teu datang bae. Kabeh pangeussi lembur kandang wesi jadi ribut. Marelangeun sieun si Boncel geus maot ditekuk maung. Indungna teu eureun-eureun ceurik. Isukna kabeh lalaki arindit nareangan. Kusabab sangkaan maranehna si Boncel dibawa ka leuweung ku maung. Maranehna langsung arindit ka leuweung. Kabeh guha di tempoan, kabeh jungkrang di papayan. Tapi nepi ka sore si Boncel tacan kapanggih. Poe isukna neanganana diteruskeun. Tapi teu kapanggih keneh. Teu kapanggih hirupna, teu kapanggih mayitna. Kalawan pegat harpan, maranehna terus baralik. Waktu keur baralik ngungun taya nu cumarita, hiji budak ujuk-ujuk ngagorowok. Ya tinggal. Ya aya arit yang sunung si Boncel. Nu keur laleumpang kabeh eureun. Tuluy nyalampeurkeun budak ngora nu ngagorowok teh. Katingal ku maranehna arit jeung sunung hanapeun tangkal waru. Bener ye. Ye arit yang sunung si Boncel ye. Cek dunungan si Boncel. Tapi kamana manehna nya? Wah pasti geus dibawa kulap maung leuweung tamah. Cek nu saurang. Tapi di dia mata aya tapak maung. Cek bapana si Boncel. Munnya dibawa lompat ku maung. Tangtu tapak-tapakna bakal kaciri tetela. Sabab waktu eta teh hujan gede. Nya mun kitu nya ka mana deui atuh manehna teh? Cek dununganana sakali deui. Iya kumaha bae oge. Kami yakin si Boncel geus dibawa lompat ku maung ka leuweung. Cek lalaki nu pangkolotna. Ya bener. Bener kalau gitu jangan teh. Bener gitu. Cek nu sajen-sajen meh bareng. Ya mun kitu mah geus. Taya guna di tayangan. Cek dununganana. Pamenta Pak Boncel supaya poe isukna di tayangan deui eueuh nu ngadenge. Kabeh jelema geus yakin yen si Boncel geus maot. Karek bae Pak Boncel nepi kaburuan, Mak Boncel geus muru nepagkeun sartananya. Mana anak urang, Pak? Sabar ya. Tacan kapanggih. Jawab Pak Boncel bari sasat mebetkeun maneh kana babalean. Tuluy kumaha? Cek Mak Boncel bari ceurik. Nya jelema geus moal nareangan deui. Lantaran maranehna geus ngarasa yakin yen si Ujang teh geus maot ditekuk maung. Ocen anak king. Cek Mak Boncel bari ceurik. Ya, jelema teh geus moal nareangan deui. Sabar, Mak. Bapak yakin si Ujang masih keneh hirup. Tangtu Mak oge masih ingat. Si Ujang geus sababaraha kali enta idin ka urang. Rek menta eureun ka dununganana nu beungis eta. Si Ujang hayang indit ngombara keur ngadu untung. Manehna hayang jadi jelema supaya jadi bisa nyerangkeun urang cenah. Bapak yakin ayeuna manehna indit ngalaksanakeun cita-citana. Anggur mah urang doakeun supaya cita-citana gancang dikabul.
Sanggeus ngadenge omongan Pak Boncel, Ma Boncel kari inghakna bae. Manehna inget deui kana omongan si Boncel bareto. Ma, idinan ocen indit ngadu untung, Ma. Mudah-mudahan ocen pinanggih jeung kabagjaan. Mun ocen jadi jelema beunghar atawa jelema boga pangkat, tangtu emak jeung bapak oge baris milu senang. Sabalikna, mun ocen tetep bae dudungan ka eta nu beungis teh, lain bae teu bisa nyenangkeun kolot. Awak sorangan oge laun-laun mah bisa jadi baris maot lang layeuskeun, Mak. Musabab kitu idinan ocen indit, Mak. Bari nyusutan cimbanonna nu teu saat-saat, Ma Boncel ngagerendeng. Maneh ayeuna geus indit. Mak teu weleh ngadoakeun muga-muga Allah nang tayungan. Ngendek ulasan taun. Hiji poe kalembur kandang wesi aya hiji padagang bangkelan. Padagang barang-barang kolontong hider kalembur-lembur. Ngadon mondok di imah Pak Boncel. Lantaran kapeutingan. Peutingna memeh sare eta semah jeung Pak Boncel ngarobrol. Omongna dina ngiderkeun barang-barang rea pisan tempat-tempat nu geus kapapai. Caringin oge kungsi didatangan pokna. Basa kuring ngider kacaringin nya ye. Kabeneran di dinya keur aya raramean nya. Oh, eta mung istenan dalem anyar. Oh, rame pisan. Teu kungsi satengah poe. Barang-barang kuring geus payu kabeh. Padahal hargana ku kuring ditaekeun 2 kali lipet tah. Malah aya nu 3 kali lipet. Waduh, untung pisannya. Cek Pak Boncel unggut-unggutan. Nya kitu ari padagang mah. Ai keur untung teh. Tapi mun keur sial saperti ayeuna, Pak. Keur dahar oge meh-mehan teu aya. Jempling sakedeung. Ya ari untung jeung sial teh geus aya suratan nasibnya, Pak. Bener teh Mang. Cek Pak Boncel. Eta geuning saperti dalam nu anyar dicaringin teh tah. Pak, yo cek beja ieu mah. Anjeunna teh lain turunan menak. Anjeunna teh jelema biasa bae. Asalna teh ti dieu yo ti Priangan da. Jenenganana oge henteu sae da saperti dalam-dalam anu sanes. Ke namina teh sahanya. Oh, Boncel. Saha jenenganana? Cek Pak Boncel kaget. Boncel, Pak. Dalam Boncel. Boncel. Ma Boncel nu keur nyepah milu kaget. Diukna pindah ngadeukeutan semahna. Pokna, anak kami nu leungit oge ngaranna Boncel. Tidinya ka semahna Pak Boncel nyaritakeun perkara anakna nu leungit teh. Kumaha awakna dalam Boncel teh na? Cek Ma Boncel. Jangkung rada kuru, Mak. Rada hideung. Meureun katinggal aya naon di da pipina. Ke mun teu salah ningalnya dina pipina nu katuhu aya tanda hideung. Bener. Manehna anak kami si Boncel. Cek Ma Boncel bari pek nyarande kana bilik. Alhamdulillah geuning diijabah cita-cita anak king teh. Cek Pak Boncel meh teu kadenge. Ya suku geus jadi lemah. Pohara bagjana menjadi indung. Cek Ma Boncel bari nadahkeun leungeunna.
Tapi teu bisa jadi dalam boncel teh anak emak jeung bapak. Ceuk Kisemah. Sabab nu jadi dalam teh kudu jelema anu pinter maca jeung nulis lin. Sedangkan eta ujang boncel anak emak jeung bapak kapan teu sakola. Nya bener kitu nama. Tapi teuing nya. Eta bapak teh bet yakin pisan dalam boncel teh anak kami nak. Ceuk Pak Boncel. Nya, ma apa pisan? Si Ocen teh awakna jangkung, kuru, kulitna semu hideung. Yang dina pipina nu katuhu aya tanda hideung. Kitu tah. Nu katingal ku anak ogelin kitu. Bener emak. Tapi naha anjeunna henteu enggalna papageun emak jeung bapak ka dieu. Ceuk Kisemah teh. Nya meureun riweuheun keneh. Kurea pagawean atawa meureun nyangka emak jeung bapak geus teu aya di kieu na. Kulantaran kitu alusna mah urang bae ka ditu, Pak. Ye, caringin teh jauh pisan ti dieu teh, Mak. Emak jeung bapak moal karuat di jalana. Ceuk Kisemah tuluy dicaritakeun kumaha jauh jeung susahna perjalanan ka ditu. Tapi urang rek indit oge ka ditu nya, Pak. Ceuk Ma Boncel. Mak geus sono pisan ka si Boncel. Maot di perjalanan oge teu penasaran. Urang indit nya, Pak. Pak. Ulah emak. Emak teh moal kuat. Keun engke mun kuring kacaringin deui. Ku kuring baris dicaritakeun ke anjeunna. Yen emak jeung bapak araya keneh di kieuna jeung pohara nganti-ngantina kasumpingan anjeunna. Ceuk Kisemah. Henteu, Nak. Henteu. Emak jeung bapak geus kudu indit ka ditu. Emak teu tahan deui. Hayang neuteub beungeut si Ocen sakali deui. Samemeh emak ninggalkeun ieu dunya nu pana. Isukan urang inditnya, Pak. Pak Boncel cicing bae. Atina bingung. Indit susah, henteu indit nya karunya ka Ma Boncel. Sakumaha teuing hanjakal manehna mun Ma Boncel maot samemeh kahayangna pikeun papanggih jeung anakna Laksana. Sanyana manehna sorangan oge memang kacida sonona. Saenggeus dibeuweung diutahkeun dipikir nya-nya, akhirna diputuskeun pikeun indit. Ma Boncel bungaheun pisan. Sanggeus Kisemah terang yen mak jeung Pa Boncel maksa rek arindit, tuluy kumanehna diterangkeun kamana nujuna jeung jalan mana nu kumaranehna kudu disorang. Geus peuting pisan kakara maranehna sarare. Rupina dongeng Sunda dalam Boncel di Capruk Radionet bagian kedua cag dugi ka dieu heula. Pamugi aya hikmah sareng mangpaat anu tiasa dicandak tina ieu carios. Simkuring rada dihapunten kana sagala rupi kakirangan sareng kalepatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.